Aya RW zaman ayeuna ngabagikeun PHK PKH eta bulu-bulu
Israfil sareng Ijroil. Malaikat Jibril nyanam ieu ya Muhammad, lamun mah umat anjeun anu aya di Cinunuk ieu kampung Ciburuwik maca sholawat 10 kali sabaraha sadinten sawengi maca sholawat 10 kali saur malaikat Jibril kami engke di akhirat arek nuntun eta umat anjeun Muhammad ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah. Malaikat anu kadua Mikail, lamun mah aya umat anjeun di kampung Cipuruwik maca sholawat istiqomah unggal poe 10 kali kami arek mere leunung ke di akhirat dina Talaga Kausar. Mah Talaga Kausar tong boboraah sacangkir cacak-cacak sakaclak asup kana lambe ieu dileueun engke di akhirat 1000 tahun lilakna samiliar tahun lilakna moal pernah ngasaan haus teu jeung lap barokah naleueur Talaga Kausar. Tak keur anu istiqomah unggal dinten sabaraha kali 10 kali bakal dibere ngaleueun dina Talaga Kausar ku malaikat Mikail. Malaikat anu katilu Jibril Mikail Israfil. Ya Muhammad lamun aya umat anjeun di kampung Cipuruwik maca sholawat 10 kali unggal poe kami arek sujud di payunan Allah moal wae diangkat ieu sirah sanuntun Allah can mereham. Malaikat anu katilu malaikat anu kaopat Ijroil ya Muhammad lamun umat anjeun di mana wae ayana termasuk di kampung Cipuruwik sanajan nunut istiqomah unggal poe 10 kali kami arek nyambut ruhna eta jalma seperti nyambut ruhna para nabi sareng para rasul. Hoyong tinggal kitu hoyong. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah maca sholawat unggal dinten 10 kali. Itu sanajan bari ngorong. Aya ngorong hareup. Istiqomah mah ku malaikat dicabut ruhna sanajan bari ngorong seperti nyabut ruhna para nabi jeung rasul. Itu mah mudah-mudahan aturan sadaya teh dicabut teh juga para nabi jeung para rasul. Amin. Nikmat kacida komo anu getol ka pangajian mah komo anu kersa sedekah mah jiga Pak RW eta jiga Pak Kepala Desa Tanjung Teuing mah dina nalika dicabut ruhna ieu. Halo Pak. Halo. Dina nalika dicabut malaikat teh mah lain hiji Ijroil hungkul jeung bala tentara ngasih horeg. Di saat arek dicabut belah katuhu tina paling kiwa tangan. Ieu leungeun teh ngomong tong wawanian sia Ijroil. Nyabut ruhna ieu jalma aing nu jadi saksina ieu jalma pernah sedekah. Kitu Pak Kepala Desa. Anu sae nu sok daek sedekah. Nolak awakna kudu dicabut ruhna lumpat eta malaikat ka belah kencang dicabut ruhna ti belah kencang pandangan belah kencang mah sarua ngabela sia tong wawaniana nyambut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina keur nyodorkeun pasolawatan eta mere sedekah sanajan kapaksa. Aing senang jadi saksina oke teu jadi dicabut ruhna eta malaikat lumpat maka belah sampeanana rek dicabut ruhna dina belah sukuna sarua nyarita Ijroil tong wawanianan sia nyambut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina ieu
ngomong ieu kudu jadi saksi Joni, jadi saksi Panun, jadi saksi saur dina surat Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa